Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa patepang dangu deui tiasa sarengan deui sok sanes mung di Jomantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang naraskeun hanca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna kecelakna Cimata Panganten dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-54. Mudah-mudahan ku ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekulakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngamulai seni urang seni tradisional Sunda mitra saperti nya golong tingkana waktos semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina HP-na sewang-sewang rung. Para mitra kaum dangu sadayana Ardi barang ningali harita kebelah juru anu lampuna katingali poek di lorong eta. Ardi kacida pisan kagetna sebab di lorong teh katingali dina pelebah juru na aya nu nangtung buukna ngeriring kiwik sedengkeun eta nu nangtung teh katingali nu kangan. Ardi gura-giru nutupkeun pantona deui dikoncikeun deui nyampeurkeun ka anu jadi pamajikan anak nyata Narnia anu neuteub seukeut. Teh naon tah? Teh naon? Teh naon? Teh naon? Teh naon? Teh naon? Cek Ardi harita nyumputkeun ka sieuna supaya pamajikan anak teu tamasieun. Narnia anu neuteub seukeut kana jadi salakina aya rasa teu percaya sebab katingali paroman Ardi anu sepah. Harus saya naon sih? Ieu lampunan parareum di luar teh. Parareum? Emang parareum naon? Nya duka kang kita terang. Ya, bawa yuk. Cek Ardi harita anu ngajak sare ka Narnia. Narnia beki kaget wae ningali salakina. Nu tara-tara ti sasari harita. Naon sih kang salerosna? Ardi harita anu ditanya wae ku pamajikan anak. Lantukna harita cengkat deui anu tadi geus ngagolerkeun heula teh. Anu teh geus ngagolerkeun awakna ti heula teh. Renghap Ardi ngarenghap. Tania. Akang na teh tinggalian tuh. Tinggalian naon Kang? Cek Narnia harita semua harewos. Apa teh ningali anu ngajanteng hiji awewe. Buuk dari rihapan tapi nukangan Kak. Apa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Naon deui nya Kang nya? Cek Narnia harita nu langsung reaksi. Katingali anu ngageser ngadeukeutan ka Ardi. Hatena di gegabegan pikiranana harita anu geus teu puguh we. Rasa sieuna. Tapi malah naon Pak? Insyaallah moal. Cek Ardi harita. Dua anak jep jara rempe ngadedengekeun kaayan di luar. Barang keur kitu harita trok kadenge anu ngetrokan kana panto manehana. Narnia jeung Ardi harita sireret. Anu ngetrokan tah? Nya. Kadenge deui nu ngetrokan harita. Narnia jeung Ardi harita beki geumpeur wae. Hatena beki deg-degan. Barang keur kitu kadenge harita ngageroan. Jang. Non. Mang Ujang, Pak. Nya Mang Ujang. Harita nuantukna Ardi. Harita cengkat sedengkeun Narnia nyemutan awakna anu kutiba make tank top hungkul harita teh. Ardi harita anu gap nyepeng kana gagang panto. Mang Ujang. Muhun, ieu Mamang. Mang Ujang harita anu ngajanteng hareupeun panto brai panto harita muka breh teh bener Mang Ujang harita nu keur nangtung Kunaon, Jang? Kunaon?
Mang. Seueur pisan ditinggalian, Mang. Nu matak mantak mamang ka dieu oge. Si kumaha onam cekeng teh. Emang mamang ningali naon? Ari mamang mah henteu. Ngan si bibi tadi miwarang. Pang ningalikeun Ujang ka dieu. Nyamang aduh. Wah, terus kumaha tuh? Mang, wayana lah si bibi sinan di dieu we bubona. Ayeuna penting ayeuna mah anjing urang mulang we lah. Moal jadi 3 dinten. Oh nyamang atuh. Emang Nong Narnia teh can bobo gitu. Teh can Mang boro-boro tiasa bobo. Oh nyangkeun we atuh. Nu antukna harita si bibi tita sare di dinya. Mang Ujang oge sarua tita sare sakamar di dinya. Ngalampar Mang Ujang jeung Ardi harita si bibi jeung Narnia. Sararea harita beroraan nepi ka sare kalah ngalobrol we ngalir ngidul ngabejakeun pangalaman Narnia jeung Ardi anu memang asa diudag-udag ku makhluk anu memang teu kanyahoan. Antukna dina peuting harita kadua peutingna. Anu tadina rek 3 poe teh teu tulus, isuk-isuk harita Ardi geus check out pikan keluar ti eta hotel sabab ku teu kuatna pang-pangna mah karunya ka Narnia anu geus teu bisa sare. Ardi jeung Narnia anu baralik ka kota Bandung bari kukulutu dina hatena mah arek rekreasi anu ngadon papanggih jeung makhluk anu teu bara nu teu bener. Teu pararuguh puguh ge lah rek balik rek rekreasi teh Mang. Keun bae pangalamankeun. Da makhluk kitu mah sabener mah moal ayeuna naon mah urangna nu sieun mah tentuna. Ceuk Mang Ujang harita bari tetep panonna nyepeng manco ka hareup bari leungeunna nyepeng setir. Emang aya naon wae kitu Ujang? Naon? Rupi Bi. Rupi puguh Bi. Ini sagala pisan ketingali lah nih. Pas sayang ngumpet yang kabur we. Cek Narnia harita nu ngaberi gidig. Lantaran tetempoan turkan nyata katingali kumanehanana jeung nu jadi salakina. Teu mimiti aya jalma anu diuk terus katabrak jeung sajabana. Nyata eces katingali siga asli. Antukna heuleut 3 jam mobil geus tepi deui ka imahna Narnia nya tara di dago. Kaayaan di imahna anu 2 poe ditinggalkeun harita meni sepi jempling. Biasana sok ear budak anu ceurik kitu jeung ieuna. Harita mah katingali meni sepi nakeranan. Bus sararea harita turu asup ka jero imah. Narnia datang-datang tegeke diuk harita dina kursi bari rumahuh lantaran ngarasa manehanana asa capek nakeranan padahal mah lain leumpang tapi naik mobil. Ngan perasaan anu karasa asa capek. Ya kitu di Ardi harita nu ngai si Dede atarapi nu mangku si Dede. Harita nuturkeun si Dede nu langsung harita dibawa ke kamar disarekeun dina kasur. Paragina lantaran kita tadi ngegebra sare setengah perjalanan resep ulin bari nunjuk itu nunjuk ieu. Air-air neteler nu saterusna sare. Narnia jeung Ardi anu ngararobrol di tengah imah harita. Nepi ka Bandung teh kurang leuwih meureun 2:30. Lantaran ti Bogorna oge rada beurang tadi teh. Teu langsung isuk-isuk sabab peuting teu sare jadi kabareurangan we sararea. Gitu. Narnia jeung Ardi anu ngarobrol harita. Pok Narnia anu pangheulana ngomong ka Ardi. Narnia mah geus teu betah di dieu teh. Teu betah kumaha? Ya, rumah pemingali ke Bandung yuk. Ke Bandung? Terus ieu bumi? Ya, pemi ieu mah diical we. Maksudna malih ke Bandung teh kumaha? Ka mana? Yang ngontrak-ngontrak atuh Kang. Narnia. Daripada ngontrak mending kana ieu we. Emang kunaon kitu? Narnia mah teu nyaman Kang. Teu nyaman. Yuk ke Bandung yuk. Tanapi ke bumi papa di Balena. Narnia, emang naon sih? Narnia ujung-ujung yang ngali. Mana Narnia masa teu nyaman pokoknya mah.
Aneh masa seueur teu tinggalian puguh teh ngan pada teu nyarios we ka apa-apa ti kamariana oge. Ardi ngarenga panjang. Sabab manehna oge memang rumasa loba teu tinggalian lantaran anu teu diomongkeun ka Narnia sok sieun Narnia beuki sieun. Tapi tatela oge geuningan taret Narnia oge sering tetempoan anu aneh. Lantukna Ardi harita pok ngomong ka Narnia. Narnia, akang setuju pindah ke Bandung. Memang akang sebenarnya memang geus teu nyaman, geus lila teu nyaman teh akang teh di dieu teh. Tapi tadina akang teh karunya ka Narnia. Tapi ayeuna kan mau langsung pindah ke Bandung Narnia. Akang tang teu kudu naon ngaranna teh siap-siap heula. Kumaha pami urang di bale endah we heula sementawis atuh satu acara akang biasa ngadamel bumi di Bandung. Nania saras nama bumi mat akang tos siap maksana teh pamimeser bumi di Bandung menya nu kenapa ratus kahanap tiasa lah akang oge gitu. Tapi kan akang kena milarian heula kana itu jeung ieueuna pangintenan. Nyantos milarian heula tuh Kang. Ane mah tos ieu tuh. Kang mah pami datang wengi. Ane tos pasti teu nyaman Kang. Ardi harita ungut-ungutan. Bisa terusna Ardi ngageron Mang Ujang. Ujang? Mang? Mohon Jang. Cek Mang Ujang harita bari nerolong langsung nyamperkeun ka Ardi. Para mitra kaum dangu sadayana. Mang Ujang harita gek diuk di hareupeun Ardi dina kursi. Aya naon Jang? Jadi kieu, Mang. Narnia sareng abdi teh sepakat hoyong ngalih di tempatan. Hoyong ngalih? Emang kunaon geuning non? Mang. Ania teh pantes teu nyaman Mang boga di dieu teh. Terusan papa nasi dede oke sami hampir dua-duanya habis sareng papa nasi dede teh pan teu nyarios terus papa nakanaon ge sami-sami nyumputkeun abi kitu deui. Oh emang pada ngalih ka mana kitu Ujang? Ya ai kahoyong mah nya ka kota Bandung we nu rame gitu kata sebatna. Margi di dieu pantes teu nyaman teh sanes naon. Ya jelas lah ari teu tinggalian wae mah sahan pada nyaman atuh. Mangka dengan abi gaduh barangkali alit deui. Firman Narnia oge sok ditinggalkeun ku abdi di ongko ayeuna kadang-kadang sok keluar kota geuningan. Jangan abi oge ninggalkeun teu nyaman, abi pami di bumi oge kadang-kadang sok teu nyaman di ongko. Matak abi milih sareng Narnia tos we ngalih ti Bandung ti dieu ka Bandung paintenan. Oh kitu nya. Ari si Mamang masih yang mereka mana-mana oge. Ngiringan wae, tapi eta kumaha di Bandung parantos milari tempatna teu acan. Nah bade ngabangun atanapi ya. Tapi hoyong meser Mang, meser anu tos jadi we. Tapi hoyong di maksana teh entong tempat anu mencil, entong ieu hoyong di kota Bandung we gitu. Oh kitu. Mamang indeng-indeng gaduh teu rencangan gitu di Bandung anu bade ngical bumi atarapi keke kedah naroskeun heula tuh Jang da teu tiasa langsung ieu mah mohon Mang kantenan abi oge bade teu maros kana rencangan gitu manawi sukan ieu menawa sareng manawi aya gitu. Oh mohon nya mangga atuh ke atuh mamang ge urang naroskeun heula kaleresan asa aya gitu kamari teh tapi daerahna daerah caket alun-alun sih
Ya tidak naon mang daerah mana wen penting di kota Bandung wentos. Ieu mah kan kasebat tebih pisan. Tebih paku kumaha oge gitu pilih aya naon teh. Oh, ras anu ieu atuh kumaha engkena? Ya ieu mah biasa disewakeun atan pijur kan ieu mah potongan pila mah. Jadi tiansa kanggo pila oge. Oh, nya muhun ke atuh nya. Ceuk Mang Ujang harita beri cengkat. Saterusna Mang Ujang nelponan ka babaturanana. Geus sababaraha urang Mang Ujang nelponan aya kana tiluan opatanana tapi encan aya nu nyaho di mana nu rek ngajual imah. Urang nelpon ka babaturanana nu saurang harita. Aya cenah imah teh ngan pedah lumayan rada mahal tawareun imah anyar dijieun kur dipake sakedeung cenah. Ngan kulantaran aya masalah keluarga jadi eta imah teh rek dijual cenah kitu. Mang Ujang harita balik deui. Aya cenah Ujang. Aya Mang. Aya Mang di mana Mang? Cek Narnia atau heun. Hoyong sabaraha cenah Mang? Ngan lumayan rada awis ieu teh imah teh tapi tawiseun. Gitu. Hoyongna 500 cenah. Balong aya cenah di samping. Ya maksana teh balong-balong alit lah gitu paragi lauk hias. Teras ai bumi mah can 2 lantai. Eta teh pokona fasilitas paraoseun cenah diical sareng naon namina teh barang-barangna teh sakitu teh di jero teh aya gitu di lebet teh. Dimiti kasur lemari segala we pokona mah tek-tek bengek aya cenah kitu. Oh, emang di mana gitu Mang? Eta bumi teh ayana cenah di Jalan Muhammad Toha. Di Jalan Muhammad Toha Mang? Nya. Kumaha Kang? Eta bumi teh aya masalah. Nyebatkeun mah teu aya cenah tapi da tiasa ditingali heula, tiasa ditataroskeun ka tetangga. Nya itu bumi teh aya masalah naon, pangna bisa ditinggalkeun da eta teh cenah teu acan sataun bumi teh anyar ngabangun cenah. Kan aya masalah keluarga intina mah kitu. Masalah keluarga? Emang masalah naon mah teu terang memang oge. Pami bade mah ayeuna keneh oge tiasa ditingali ka ditu. Kumaha tuh Kang? Bade ditingali? Ya ieu tuang tingali yuk. Bari sakantenan uang gue ke balena. Ramponok di balena yuk. Di ka balena Kang? Sadayana we atuh. Ya Mang Ujang. Mang. Oh, kumaha Ujang? Kumaha teu pami ayeuna ditingali sakantenan urang abdi bade monok di balena ieu. Wengke nyimpang heula kasih mamah ka ieu. Kasih emak ka Bepas. Ya mangga teu langkung Ujang. Bade ditingali wae. Mun tingali we. Sakantenan pan ame caket ka keluarga abi ongko nya kasih emak ka Bepas pami di membantu hama pangintenan. Ya mangga tuh mangga. Antukna harita sararea. Sapakat ararinit ya tapi tempatan pikeun monok di bale enah atawa di Bepas. Di indungna Ardi. Sanggeus kitu Mang Ujang harita nu nyupiran we seperti biasa. Narnia jeung nu jadi salakina harita diriyuk di tukang. Sedengkeun kantong tas paragi salin-salin si Dede harita siapkeun di tukang. Tara nepi ka poho. Mobil ngageleuyeung nyemprung ka kota Bandung nuju ka daerah Muhammad Toha. Tekung Srila setengah jam geus nepi sajam hampir sajam lah meureunan lantaran ku macet teh. Geus nepi deui kana dituju ka imah babaturanana nu tadi telepon. Mang Ujang harita turun sedengkeun Narnia jeung sararea mah turu caricing dina mobil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tawa imah babaturanana teh nu katingali gede lumayan gitu. Ai mewah man. Waalaikumsalam. Jang. Ayo ka jero tuh. Teu sakedeung da ieu jeung dunungan puguh ge. Lain urang teh nanyakeun imah nu tadi ditelepon teh di belah mana gitu. Itu imah tuh. Tuh imah itu tuh. Nu kabeneran eta imah teh deukeut lain jauh ieu. Mang Ujang harita ngareret katingali imah nu ngacengleng mewahna keranan. Oh iya teh imahna. Harita Mang Ujang asa kerung sebab ningali potongan imah anu mewah tapi murah. Nah, asa mewah imah teh ieu teh. Nya eta puguh ge teh. Ieu teh imah teh aya masalah keluarga. Masalah keluarga teh naon maksudna? Cuk Mang Ujang harita. Masalah keluarga teh. Jadi teuing puguh urang we can pati paham ieu teh. Pak RT nu paham juga nama. Sabab kuncina ge da dititipkeun ke Pak RT. Di mana imah Pak RT na? Eta di tukangan imah Pak RT mah tah tukangan imah eta.
Tuh aya Pak RT na tuh. Angges atuh jeung dudungan urang kadinya jangke. Teu mending oge kitu jeung dudungan yuk. Asok kaca cenah ieu ka ditu dudunganana. Ceuk eta jalma babaturan Mang Ujang harita. Arek nganteur itu jeung ieu. Sedengkeun Mang Ujang harita balik deui kana mobil, teu asup ieu terus noong we tina kaca harita bari ngomong ka Ardi itu jeung ieu. Terus sararea harita tarurun, katut kasih bibi oge tarurun harita. Sararea ngabring rek ningalian eta imah, sedengkeun si Mamang nu tadi babaturanna Mang Ujang harita ka imahna Pak RT. Pak RT datang kadenya. Saterusna sasalaman jeung Ardi. Di mana geuning kita kasep? Abdi mah Tidago, Pak. Tidago. Mohon. Kalau sana kita hoyong ningalian heula ieu bumi teh. Mangga sok. Ayo kunci nama di Bapa da. Ceuk Pak RT harita bari muka gerbang brang harita katingali. Eta imah teh jelas mewah. Ardi oge mikir dina hatena kunaon ieu imah sakitu mewah rek dijual 500 juta. Aya masalah naon ieu imah? Punten, Pak. Mohon. Ieu teh imah bumi teh. Emang teh masalah. Ari bumi mah ieu teh saterang Bapa mah teu aya masalah. Daya itu daya ieu. Nya saterang Bapa gitu. Sabab anjeunna di dieu teh mung aya panginten dimasasihan lah. Nu saterasna nya kasebatkeun aya masalah keluarga gitu. Janten anjeunna teh arwih. Emang urang mana gitu Pak jalmina? Ari jalmina mah di Jakarta ayeuna teh istrina urang Jakarta, ari pamengget mah urang Bandung, teh urang Cicadas gitu. Namun ayeuna teh ka Jakarta ngiring sareng istrina gitu. Oh. Mangga bilih bade tinggalian mah ngan saterang Bapa mah ieu bumi teh aya masalah naon. Abdi mah sanes kitu Pak. Margi ieu mah pami diical 1,5 oge ieu bumi teh jigana biasa terapi hiji lah gitunya misalkan 1 miliar gitu Pak. Sumun tamung anjeunna teh hoyong engal-engal laku cenah matak diical mirah teh 500 juta gitu bumi teh. Eta teh net 500 juta teh gitu. Oh gitu. Harita Narnia ngareret kana jadi salaki dan neuteub seukeut. Hate Narnia ting kunaon asa teu betah. Sanajan eta imah alus oge Narnia asa teu panuju. Tapi Narnia can waka ngomong dina waktu harita. Ardi harita leumpang nuyun leungeun anu jadi pamajikanana sedengkeun si Dede dipangku ku si Bibi anu ngaragoan we dihareup harita. Mang Ujang Narnia jeung Ardi harita katut Pak RT oge jeung babaturanna harita arasup ka jero imah. Bener segala di jero imah teratik segalana. Kan Ardi teh sempat naik ka luhur we entar hoream. Pak RT anu memang keur di jero harita nya maksudna di ruangan anu lain sedengkeun Narnia harita narik dengan Ardi. Narnia mah sanaos mira oge nah asa teu katarik Nya. Tapi lebarku mira ieu. Teuing Kang Narnia mah ngaraos asa ya keanehan gitu. Tapi Narnia ieu bumi teh kecil pisan mirana. Jeung mewah fasilitas oge mewah negarana. Tapi Kah Narnia teh cocok Ardi harita jempe saterusna Pak RT harita nanyakeun deui. Kumaha? Parantos katingali sadayana.
cocok. Ai bumi mah abdi cocok na keranan ieu teh. Fasilitas sadayana sae. Mohon pasti dah name sa sih ieu. Nanti name ente kirang 3 tahun ieu tos ngadamel teh. Tuh katingali temok-temok na masih keneh cet-cet na oge masih keneh ieu we da ieu mah. Oh gitunya. Kumaha Narnia? Narnia harita nu teu namalan. Salah nama abdi kacida pisan cocok na ieu teh. Tapi nya punten pisan Pak RT. Pangitan abdi oge margi aya anu langkung terang dina masalah itu yeuna abdi oge pangitan kada ngobrol sareng anu janten sepuh pangitan. Oh nya mangga tina naon. Tina naon ujang tina naon kitu nya. Gitu. Rupi nama abdi oge malami pangitan Pak. Insyaallah abdi pangitan Damang ujang terang ieu pangintenan ieu karerencangan abdi engke bade telepon we kitu kieu naon pangintenan banyak. Mohon sumangga mangga. Antukna harita Ardi sabalad-balad arinit deui sedengkeun Pak RT anu nutupan segala rupana harita biasakeun deui di naon teh ditutupan deui gerbang segala rupana nepi ka rapi deui. Pak RT harita neuteub seukeut kana mobil anu ditumpakannya teh ku Ardi anu disupiran ke Mang Ujang. Sedangkeun babaturan Mang Ujang harita nanya ka Pak RT. Bogoheun jigana Pak RT? Nya bogoheun jigana mah. Emang manehna jalma beunghar? Wah, lain jalma beunghar deui, manehna pengusaha. Anu nyepeng pasar Caringin depan eta. Oh, pantesan atuh 500 juta teh kacida pisan atoheunana manehna mah tinggal di teh. Nya bogo ge. Emang itu nah masih murah-murah teuing nya abdi ge sok mikir teh kitu Pak RT. Tong loba omong we. Emang naon Pak RT? Ya imah teh pernah dipakai pembunuhan. Nya tong loba omong we kelamun maneh menjadi ku aing dibereng ke. Duh. Tapi eta sok aya naon Pak RT di jerona? Ya, nya kitu teh we. Mangsa da demit geus teu aneh. Ceuk Pak RT harita ngabejakeun lantaran geus loma teh ka babaturan Mang Ujang teh. Aduh, kumaha atuh nya? Ya mudah-mudahan merayu ku maneh sing daekeun, beja kieu gitu lah. Pokona alus fasilitas mah memang bener. Mantap kayak jual murah teh. Geus pernah aya nu meuli ieu mah teh. Kuruk kuateun. Jadi anu ngajual teh harita memang 1,1. Nah, dibeli ku jalma beunghar. Dibeli ku jalma beunghar urang Jogja. Eta dicicingan ka karameureun ai 2 bulan meureun nanti heula teh geuning. Anu mobil mararewah teh aya sabaraha hiji mobil. Nya teu kuateun, kur 3 bulan kuateun teh. Langsung kabur. Nya nyebutkeun kitu. Ieu mah teh dijual murah we, penting bapayu cenah tereh. Emang beunghar teh anu dibunuh di desa gitu. Ieu teh imah teh adi lanceuk pasea tah lanceuk nanti ditemak ku adina di dieu teh awewe adina teh lala awewe nu ditemakna teh di dieu teh jeung anakna maot duanana itu awal-awal mah pantesan teu meureun marakayangannya nya kitulah nya pokona urang mah teuing lah pokona mudah-mudahan we eta sangaranna tadi teh Pak Ardi nya sugan-sugan we Pak Ardi atuh bisa meuli mah ieu murah pokona mah sanggeus puguh kitu mah harita Pak RT nu geus sapakat jeung babaturan Mang Ujang arek ngajual nawarkeun bebeakan ka Ardi supaya daekeun dirayu itu jeung ieuna lumayan lamun bekakeun payu mah sabab eta imah teh sebenarnya dijual murah lamun nepi ka payu 500 juta hartina manehna bakal boga bonus nu gede gitu asal payu 500 juta. Ardi anu ngeblesur harita init nu saterusna nyimpang heula sakedeung kanu jadi indungna. Dirinya Ardi harita neruskeun pikeun monok di Bale Enah. Lantaran di Bale Enah mah memang kasebutkeun imah teh gede jeung nyaman we kasebutna. Dimun dibandingkeun jeung imah anu mitohana Narnia mah di bebas indungna Ardi. Emang teu gede-gede teuing memang nyaman mah sarua kan pedah.
Narnia lebih milih di ditu we cenah kitu. Ame jongjon meureun ari budak awewe. Antukna Narnia jeung Ardi kira-kira jam 3:30 geus nepi harita ka tempat anu dituju ka bapana Narnia. Barang datang harita dibagiakeun, budak langsung we dipangku harita ku indungna Narnia. Budak teh geus hudang bari iket ngacacang itu jeung ieuna we capetang nekeranan mentak pika gregeteun anu ngadengekeun atuh budak geulis. Indungna jeung bapana darariuk dina kursi panjang harita bae mamangku budak. Rada kerung ningali Ardi jeung Narnia nu jadi anakna harita. Aya naon Narnia? Tarat-tarat disasari ieu teh. Narnia satu betah di dago, Pak. Betah di dago. Terus? Narnia hoyong pindah ke Bandung, Pak. Narnia harita bari tungkul. Aya naon gitu Ardi? Teh naon pakan ngaras teu betah we abi ge sami pugu ge. Ai. Terus lamun pindah ka Bandung eta meureun imah rek dikumahakeun di dago. Ya tiasa diical tiasa di ieu ku bapapan. Make jeung ku bapapan eta mah imah nu mararane. Nya Pak, deme teh puga bita tos miliaran tos ningalian bumi di Muhammad Toha. Aya teu bumi 2 lantai, tapi bumina nya nawiskeun 500 juta, Pak. 500 juta, imah 2 lantai. Lega teh masa eutik. Wah, lega na mah kacida pisan gedena, Pak. Pokona mewah atau ukuran jeung barang-barangna segala di jero. Kek. Jadi curiga Bapak di 500 juta gede-gede kos kitu mah. Ningali aya fotona teu? Ayo, Pak. Lihat. Ardi jeung Narnia anu kebenaran harita mararoto ti hareup nepi ka tukangna saban kamar oge dipotoan harita. Aduh, bener mewah na yeuh. Tapi lamun 500 juta mah ukuran imah kawas kieu asa teu percaya Bapak mah. Wani kacida tuh, tong boro-boro 500 juta samiliar ge wani ieu imah teh. Tapi ieu urang kudu waspada ieu imah teh aya naonan ieu, bisa dibujual murah. Kudu tatanya heula ieu. Jang. Sugan ieu kumaha ngadenge teu imah teh mimitina kumaha? Nya eta Pak. Teu terang abdi oge naroskeun ka rencangan oge aman saurna cenah. Terus Pak RT oge nyaroskeun aman cenah kitu. Tapi nu bingungna mohon ari 500 juta mah kacida pisan mirahna tuh Pak. Lebar ieu bumi poe teh diical mah, tapi da dibalik lebar eta kan urang kedah waspada oge aya naonan kitu daripada ayeuna meser imah. Tapi memang teu kaanggo mapan percuma painten. Nya memang gitu. 500 juta mah kacida pisan daekna sebenarnya mah ieu mun imahna bener mah. Tapi sok sieun ieu teh imah teh aya naonan gitu. Panasa teu umum dijual 500 juta mah. Ya, hoyongna mah cenah 100 nya samiliar cuman hoyong artosna nya kanggo ayeuna cenah kitu. Matak diical mirah teh. Ameh teu nawis deui itu jeung ieuna cenah. Harga aslina mah cenah hoyong we cenah hiji 2 mah eta we hiji cenah kitu. Nya pasti. Tapi 500 juta mah teh jauh teuing atuh manehna nawarkeun teh nya. Mani satengahna mah duh. Tapi memang hade ieu imah teh. Harita Pak Komar mulak-malik HP geus didengdekeun geus itu tapi tetep alus teh imah teh. Jang. Ayeuna mah leuwih hade kapanan Ujang beuneuran boga dulur lain Mamang. Nya Bang. Samemeh jadi kumaha tuh lamun eta imah teh ditingali heula nu bisa. Maksudna nya pokona pan meureunan si Pak Haji meureunan apaleun lah kumaha-kumahana aya naon sabanana alus tawan teu lamun dicecingan ku Narnia jeung Ardi. Kan meureunan ari meuli imah teh hayang repes roes sagalana meureunan nya. Ulah kaganggu deui lain kitu Narnia. Pak. Tah, ayeuna coba we. Ira-ira mah datang ka Pak Haji. Coba eta imah teh bisa dijual tawan anu teh bisa dibeli tawan teu na. Lamun misalkeun ceuk Pak Haji sok nya beuli, lamun henteu nya wayahna. Gitu. Eta sugan maneh Narnia cocok henteu Narnia?
Ya dicocok mah cocok Pak, tapi pas tebet teh ka ditu teh ka jero nih asa deg-deganan ya teh asa aneh gitu naon gitu asa keung gitu. Tuh gitu mah sarua jeung teu ngeudah teh ya meureun sing cocok imahna ge ari asup ka jero keung mah sarua jeung hoream teh ya kitu mah tuh. Aya tanda tanya naon aya naon tadi imah teh. Ya kumaha tuh pami anjing weh. Abdi pangintenan. Ya bade datang ka ditu we ka si Mamang. Ya teu naon hade gitu oge. Dibarengan we ku Ardi meureun nya dinya. Ya saya gitu oge. Cek Ardi harita Primangun. Para mitra kaum dangu sadayana. Pak Haji Komar anu terus pematahan ka Narnia oge ka Ardi. Ulah gagabah itu jeung ieuna. Antukna dina peuting harita Ardi jeung Narnia bisa sare tibra di imah nu jadi bapana. Nyatana dibaleena. Isuk-isukna harita Mang Ujang jeung Ardi harita nu geus singkil lantaran arek init ka imahna Pak Haji anu aya di Cartil. Harita senggeus tepi ka dago nyimpang heula ngontrol imah anu di dago. Nu kakarasa peuting ditinggalkeun. Sanggeus kitu neruskeun di perjalanan. Nyaetana ka Cartil anu teu jauh teuing ti dinya. Sanggeus tepi ka Pak Haji, ka imahna Pak Haji. Harita Ardi jeung Mang Ujang dibageakeun ke para santri nu saterusna. Mang Ujang asup ka imahna Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang. Geuningan aya. Jang Ardi mohon. Mohon Pak. Damang. Alhamdulillah. Kumaha Narnia di ditu? Sareng si Dedena. Alhamdulillah Pak. Narnia sehat si Dede oge. Bangor we. Geuningan aya tamu. Nya kaparan ieu tah sok di sering bapak ka ditu teh ka dieu ieu ka Jang Ardi. Damang Bu. Alhamdulillah. Jang. Si iya teh ka dieu geuning. Nya puguh teh ka dieu lah. Berariweuh padan. Nyakeun bae lah teh ka dieu oge keun penting mah sehat we tuh. Kali-kali mah kudu ka dieu merinjang bawa tuh. Nya Mang. Asa penting aya naon ieu teh? Jadi kieu Mang Puge. Aya nu rek ngajual imah. Imahna teh anu mewahna keranan di Jalan Muhammad Toha. Di Jalan Muhammad Toha nya. Tapi nya kitu teh. Ieu imah teh dijualna murah-murah teuing. Nya abi oge ieu dunungan Jang Ardi. Asa ngarasa aneh gitu, ari murah-murah ting maka panan. Nya. Nu saterusna kumaha? Nah Ujang cocok kayak tabumi. Ya ari cocok mah cocok Pak, tapi istri abi oge cocok, tapi cenah pas istri abi ka di lebet teh ngarasa keung saeuna mah kitu. Oh gitu. Dicanak fotona tuh henteu. Aya kelasan dina HP Pak. Oh nya teu cek tingali atuh. Pak Haji harita narima HP ti Ardi. Gambar-gambar imah anu geus dipotoan dicepretan ti kamari keneh. Harita tingali ku Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Paingan atuh rek dijual murah ieu teh. Maksudna kumaha Pak? Ieu imah teh aya masalah Jang. Aya masalah.
nya nepi ka kiwari teh can tuntas ieu teh mah. Maksana masalah naon Pak? Ieu teh lamun ningali numutkeun paningali Bapak, batin Bapak. Ieu bumi teh kantos dianggo praktek pembunuhan di dieu teh. Astagfirullahaladzim, pembunuhan? Ardi jeung Ujang hari tanggalnya kaget. Benar. Tapi duka, tapi si salah. Cek we ka kepolisian. Samalah ieu teh nepi ka kiwari ge can beres kasusna teh Jang. Can beres. Nu matak ieu imah teh pasti rek dijual murah. Sabab anu ngajualna nyaetana jalma anu geus meulina deui lain anu utama ieu teh. Sakaba bodoh manehna oge matak imah teh dijual murah gitu. Oh, jadi lain tinu kahiji Pak. Lain maksana teh sanes tinu gaduh utamana gitu. Sanes. Nu gaduh utamana mah aman tentram we. Ieu teh bumi teh kacida pisan. Kasebatna rumit gitu Jang. Saur Bapak mending kene tong janten lah daripada angkena urang kabawa watur mau bermurid ka urang kena Jang. Sabab sahanu nyaho ieu imah teh bakal mawa mamala ka urang. Oh gitu Pak janten. Nya ceuk Bapak langkung sae Ujang mileran deui imah bumi anu sanesna lah. Gitu daripada ieu diteraskeun mah emang mewah namanya gitu. Lamun ningali kana itu kabitana kerahanan. Nah, biasa ditarekahan Pak. Bisa sih bisa, tapi proses kepolisian tetap mau bisa ditarekahan ku Bapak kan. Oh, gitu. Jadi kumaha tuh teh, Pak. Nya saranti Bapak mah iwati kieu. Saranti Mamang Majang. Leuwih hade neangan dinu lain. Saranti Mamang Majang. Oke Kajang Ardi nya saranti Bapak mah kitu we. Leuwih hade Ujang milarian dinu sanes daripada neraskeun anu ieu. Gitu. Emang sagala ge tiasa ditarekan, tapi memang aya hal-hal anu memang kesebat rumit Jang gitu. Ya eta mah teu langkung Ujang bade maksa mangga da Ujang kado artosna kapan eta mah. Adi oge mah tiasa maksakeun balah pemikieu mah. Kenal kau ribet-ribet entah gitu. Sok atuh dilaleuh heula ye. Oh, sok atuh dilaleuh heula ye Ujang sok pangat sok. Jang sok atuh Jang. Sanggeus puguh kitu mah harita Ardi ngararopi bari ngobrol ngarel ngidul nanya ke ditu ngobrolkeun ieu we biasa seperti biasa. Antukna Ardi harita baralik langsung nuju ka Bale Endah rek bebeja karo jadi Bapak mitohana yen imah teh moal jadi. Palamitra kaum dangu sadayana. Ardi anu kakocapkeun geus aya di imah deui. Mang Ujang, Pak Haji harita langsung ngarobrol we. Sakeluarga katut narnia oge harita ngobrol. Kumaha Kang?
cek Narnia harita nanya kan jadi salaki nanya tanah arti numutkeun Pak Haji mah memang teu cocok cenah Narnia akan kana me patus ngomong para nyarios panjang lebar sareng Pak Haji eta imah teh saurna memang aya kasus cenah Pak aya kasus sumuhun moal jauh imah model kitu mah imah sakitu mewah narek dijual murah 500 juta lamun nya kasus batur geus menyerbu we meureun leuwih ti heula buatan urang pan ayeuna we kadinya urang ningalina terus kumaha tuh nya panginten abi ayeuna made milarian we nyalira lah bumi cek paribaosna nu penting mah nyaman we kang abi sareng Narnia oke sareng si Dede panginten nya gitu we teu kudu gede-gede teuing nu penting mah nyaman gitulah perkara eta majang bisa diomongkeun deui meureunan harita Mang Ujang anu ngut-ngutan kirining harita telepon Mang Ujang di sada Mang Ujang gura giru hadir nyokot telepon tina jaketna geuningan saha Mang Ujang iya puguh rencangan dia anu mon anu di itu teh ya di Momatoha oh tapi atuh tidak diangkat Mang wartoskeun we gitu oh mohon mangga halo assalamualaikum waalaikumsalam Jang kumaha Jang perkara imah teh jadi henteu tuh puguh ge euy kamari teh arek jadi sebenarnya mah oh terus kumaha urusanana ieu teh jadi kieu kabeneran ulaheun anu jadi mitohana kajeun teh nyicingan imah nu mitohana cenah lantaran imah mitohana anu sarua lega lah kawas di dieu gitu kawas eta imah eta gitu imah mitohana oge di dieu di balenah teh jalin mantukna nya kitu tadi oge rek telepon urang teh nyebutkeun moal jadi gitu ampura we cenah gitu nah ku sakadar ningalian hungkul mah wajar kan aya rek ieu mah aduh aing euy padahal mah dimurahkeun pisan nya kumaha tuh ya udah kus kumaha tuh da wayahna we cenah ayeuna mah pangbejakeun cenah ka sae Pak RT pangbejakeun cenah aya hawe mah gede cenah hayang meuli eta imah teh ngan kulantaran aya mitohana memang teu meunang teu bisa kumaha meureun anda duitna aya di mitohana pan kitu oh jadi moal intina moal jadi benernya nya kitu moal jadi we duh atuh euy kumaha nya yeuh karena mah jeung kumaha sagala nya moal jadi we meureun atuh Ranya geus satunya kitu bang bejakeun we ka Pak RT moal jadi kitu imah teh hampura gitu lain teu niat gitu niat kan peda bejakeun we da geus memang ditah cicing di dieu di imah mitohana kada imahna mitohana geus sarua kos kieu gedena gitu nya atulah geus bae atuh kitu mah harita cek babaturan Mang Ujang harita kebos anu leuleus nakeranan barang ngadenge imah anu rek dijual ditawarkeun teh teu jadi Mang Ujang nutup teleponna harita kumaha Mang nyantos diwartoskeun mah tapi siga anu memaksa gitu harita ardi kerum nah jika anu memaksa Mang nya duka atuh jika anu aneh bener cek Pak Haji meureun dia mah imah teh anu anehan sagala buating meureun babaturan Mang Ujang jeung Pak RT besar kongkol memangnya nya duka atuh walau alam kadinya mah keun bae lah penting mah teu jadi we daripada bapak omongkeun cek Mang Ujang harita nyamang lah ira tuh Ujang bade milarian deui atuh nya duka Mang lah kewe geus rada nyase atuh Mang rada nyase we mah kumaha Narnia kan yang ngiring di dieu heula we eta mah nyakeun bae di dieu imah maneh ieu atuh ek di dieu saumur-umur ge nyakeun bae bapak mah teuy nya pangintenan sate acan abi kenging we pangintenan keun bae Pak Ardi tong difokuskeun teuy nya meunang we syukur teu meunangkeun bae dari dieu ge imah jang maraneh ieu kitu teh meureun bapak geus karolot kawas kieu mah tah cek Narnia harita
Si Dede anu katingali anak ngangkung di kamar harita gawat geru-geru cengkat narnia harita nyengkat. Tuh si Dede tuh, udang narnia. Mah, Harita narnia anu langsung lompat. Si Dede anu kasampak gercenekul we harita. Dede. Masih nekul geningan. Ih, ente ngampaan teu? Ente papan teu? Narnia harita bari ngusapan ka si Dede nyontro bisi kok iki hinteuna. Tapi tetela eta budak teh bageun teu ngompol ieu. Cek si Dede harita anu nanyakeun papa nyatana ka Ardi. Papa yuk ke papa yuk. Harita si Dede diais ka hareup, nata dipangku ka hareup. Papa. Budak teh meni capetang nekeranan sararea ngareret. Ardi nu imut ngekerenyu. Ayo ka papa yuk. Ayo ka papa. Ania. Ania. Mana mas susu tuh? Yang si Dede. Papa. Cek si Dede harita beri montel karena beheungan Narnia. Atau gelegek sararea harita sariri. Ningali si Dede anu sombong nekeranan harita sigan bapa nanti hiji-hijina we tak meureunnan. Si Dede meni teu ngareret kana jadi aki na oge sombong we geus. Elah meni sombong gitu tah deuh. Awas. Awas ka dieu ka papa ka dieu ka aki ka dieu. Kakina harita beri ngaheureuyan ka si Dede nyepakan kana bujurna. Budak teh meni nangkod we dina beheungna Ardi. Atuh sararea beki seuri we komo jadi nini. Nah harita nepi ka gemes nakarana ningali si Dede kawas kitu. Papa. Tong papa-papan ka dieu ka aki yuk ka dieu. Si Dede harita nangkod. Ardi anu ngeyong-ngeyong si Dede harita beki lucu we ningali budak leutik anu dibeungkeut buukna sababaraha hiji jiga simeut teh harita ku Narnia kalakuanana kawas kitu. Di waktu ka waktu ti poe ka poe Narnia jeung Ardi harita cicing di imahna di dinya. Kadang-kadang sok balik nyatana ka nu jadi ninina dibebas ninina si Dede. Kadang-kadang balik di kadinya gitu kan dibebas mah kur tibah ngaliwat we hungkul nanti kur tibah nganyang hungkul tara mondok didinya sarajan indungna Narnia indungna Ardi harita sok nitah mondok nyata Bu Ijah didinya tapi Narnia kebenaran sok nolak lantaran imahna nu rada kurang gede kurang nyaman jeung si Dede pang nama lantaran tangana anu memang langkuang sok sieun lagrag we lantaran budak keur mumujana bangor. Tapi nya Bu Ija oge jeung Pak Kosasi hari teu mempermasalahkeun masalah eta mah nya ieu deui. Tangga nu manehanana memang lungkawing sok sieun budak mah pisoledat terus cilaka. Sedengkeun ari di imah di ditu mah di Bale Endah kasebutkeun tanggana ge lebar. Budak cek paribasan dina labuh ge nu mah mata kabehayakeun gitu. Sabab kiri kanana ge pagerna maneh hade. Kurang leuwih Narnia meureun aya 2 bulanna geus cicing di mana Pak Haji geus betah gendak di mana harita. Ardi sok biasa we ka pasar itu jeung ieu. Parisa kadang-kadang nanyakeun imah teu babari nanyakeun imah. Ai nu ngahaja-haja mah tapi beda lamun keur teu ngahaja loba nu nalawarkeun. Harita Ardi anu balik ti Caringin kira-kira tebuh 2 panggih jeung babaturanana anu ngaran Cepi. Ardi ngobrol harita di warung bari ngemi bari ngopi harita. Pok Ardi harita ngomong. Jugan terin maneh pi euy. Urang oge sarua maneh asa beuki kase beuki kolot euy. Cek Cepi harita bari seuri. Lain pi sugan aya imah nu rek dijual euy. Yang saha di? Nya jang sahat yang urang atuh. Pan maneh di dago meureun. Nah urang geus 2 bulan ge urang teu di dago. Emang kunaon maneh teh ninggalkeun imah sakitu alusna di dago pan. Lain ku masalah alus jeung teu na. Urang ge mung sabenerna keun imah teh ngan heueuy urang loba gangguan lah. Gangguan kumaha maksudna? Loba siluman selmin euy nu katarempok ku urang duh aing jadi teu nyaman tungtuna mah pan. Karunya ka pamajikan pang-pang mah euy. Oh, emang atunya gampang nu kitu mah tinggal disampurliekeun we atuh mi teh nengan anu bisa eta geus aya nu bisa mah.
tapi dah sakedeung eueuhna teh ka ditu namanya aya deui we gitu. Terus ayeuna kumaha tuh? Nya urang rek neangan imah we ayeuna mah. Juga kitu aya nu ngajual imah nu halus tapi murah gitu. Coba sih anu sebenarnya mah ngajual imah mah tapi dah mah cocok maneh mah tuh. Imah-imah biasa mah cocok asli urang mah. Mang imah-imah biasa kumaha? Yakeun bae mah teu masalah imah biasa ge aya lega mah gede gitu maksudna teh. Engke orang bisa ngaromakna kan. Aya sih tapi daek moal maneh cicingna di daerah ditu soalna euy. Daerah mana? Daerah Cicaheum ka ditu. Aduh, tong daerah ditu atuh. Oh nya. Udah aing menyaon di dinya tuh. Pada miliaran naon Ujang? Miliaran bumi, Bu. Miliaran bumi. Terus atuh ibu peser. Ibu di mana gitu bumi? Di pangkereun warung ieu tah. Terus ibu kumaha tuh? Ibu mah kalarasan kadua ngan itu mah alit. Margi ibu dah hanya kitu kuruga. Kaduh murang kali hiji. Bari jeung kitu oge da damelna dinu tebih di Batam damelna teh. Jadi tos we bade diical hiji kitu bumi teh. Ayo ieu tah. Masuk dianggo ku ibu saban dinten. Emang bade diical sabaraha kitu, Bu? Ari nawiskeun mah nya imah kieu oge da ibu tanah biskeun 7,5 ya teh sobi we tinggalian. Emang ari bumi mah tos lami gitu. Da ibu tanu disamnu di wigireunana ibu gitu nu alitna tah biasana ibu bakal cicing di dinya kitu mah ieu tos laku mah gitu. Anu sabelah deui memang tadi salikeun ku ibu. Mun ieu teh bumi nu ageng ieu teh tadina teh nya pangandamelkeun kanggo murang kali tapi murang kalina kalah damel dinu jauh deui kaduh istri ka urang ditu ka urang Batam. Tadina teh kadang-kadang satahun sakali kadang-kadang pokona mah entak mending diical we daripada buruk teu para rugo ieu nu ageng ieu mah diicalikan ku ibu. Tangke pamitos laku mah ibu pade ngeser kan gigir ka dieu tah pangintenan tuh nu itu tuh. Coba atuh ningali Bu. Harita Ardi penasaran nu saterusna nararangtung harita jeung Cepi nuturkeun si ibu sedengkeun barang beuli nu lainna mah jongjon we harita bararang dahar lantaran aya memang anu digawe dirinya teh sebutkeun ting dulurna ting saha ngan harung ngaladangan we aya. Mangga ujang atuh sok ka pangkareuna ju. Eta imah teh harita anu katingali gede na karanan ngan pedah henteu 2 lantai kan kaluhurna mah meureunan 2 lantai jeung paragi ngajemur hungkul tapi imah mah kecup gede. Ayo ujang sok. Harita gerbangna dibukakeun. Katingali garasi anu geus siap harita kan. Pedah katingali we rada barala da taraya mobilan meureun si ibu teh. Ting boga mobil ting hanteu. Kan anakna mah geus pasti boga mobil gitu. Sok tuh, da imah dianggo ku ibu saban dinten oge bawa di dieu ibu ge. Ngan anu itu kosong di ieu bawa ibu di dieu kosong nu itu. Ari corege ibu ka mana, Bu? Ibu teh kalarasan tos teu gaduh caroge ujang. Tak oge mentak diical we ieu teh kitu ieu mah pami pajang mah. Cek si ibu harita nu setengah tuh teh katingali nu geus katingali we kakolotan. Si ibu mukakeun panto, mangga ujang sok tinggalian heula sok gerak bilih we mah. Nya teu aya minat kitu naon tinggalian mah teu naon ieu. Mun atuh Bu punten nya. Mangga sok. Ieu sok tinggalian lah. Ieu nangan kaluhur mah teu tingkat ibu mah. Da bubuhan tadi oge andi pami bale popoyan mah di luhur memang gitu. Nya pami bade ditingkatkeun mah terus disiapkeun atuh kanton namihan we hungkul gitu. Ieu teh hoyong 700 Bu. Ujang. 700 ieu teh. Tiasa kirang Bu. Ya panginten aya sakedik malah tiasa kitu mah aya batur ibu ongkos di dieu mah. Oh kitu Bu nya. Tuh ieu mah cadangan kanggo kaluhur mangga kaluhur gara tingali. Harita Cepi jeung Aldi katut si ibu harita naik ka laluhur. Tuh jang tuh nya. Ieu mah cadangan tah tos siap-siapkeun we kanton masang bata tos sagala ieuna. Da pokona mah tos dicadangkeun kanggo kaluhur mah kitu da tadina isugan teh bade damel di dieu kitu. Apek teh kalah king padamelan di Batam tos we kaluhurna mah teh diteraskeun deui. Tuh temok juga tuh teu diteraskeun. Oh mohonnya lebar atuh gitu mah. Mun mata oge diical we kitu da ageng ting ongko kanggo ibunya lira mah. Mending kana ibu mah itu we sakedik asa ali tapi
nyaman isa anu alit mah kanggo nyalira mah gitu. Oh, duh iya mah kada ibarantankeun sareng keluarga abdi Bu. Nyaman tuh langkung ngan nya kitu we lah di tempat mah insyaallah betah kita di tempat mah daya gangguan itu jeung kanggo ibadah na oge betah di dieu mah kitu. Mohon Bu. Harita eta tempat teh ayana di sekitaran daerah Muhammad Ramdan. Kayaan daerahna anu geunaheun rurat teret kakenca kakatuhu rame kiri kanan harita jalan anu ngagebat genah pokona mah daerah dinya teh mangrupakeun daerah perkomplekan. Ardi harita neuteub kana eta imah nu potonganna alus nekeranan. Sanajan eta imah teh teu gede-gede teuing tapi bisa kawilang kasebut imah anu mewah ngan pedah teu tingkat 2 lantaran cenah teu diteruskeun lantaran budakna keburu gawe di Batam. Geus boga pamajikan urang Batam jadi langka kadinya. Antukna Ardi balik deui ka warung meakeun urut dahareunana kopi jeung sajabana anu tadi katinggalkeun. Ardi oge janji arek datang deui ka dinya jeung jadi pamajikanana oge keluargana hayang nyaho. Lamun sakira-kira cocok keluargana rek langsung diduitan cenah ku Ardi, lamun hargana memang cocok. Sanggeus kitu Ardi harita pamitan, Cepi oge harita pamitan di sarua anu misah. Cepi ka belah wetan sedengkeun Ardi ka belah kidul lantaran ka daerah Baleenda. Anu teu kungsi lila Ardi harita geus nepi deui ka imahna. Ardi harita dibagiakeun ku jadi pamajikanana. Anu katingali mun ibararaseuh bajuna teh lantaran tos ngamandian si Dede cenah kitu. Ngahaja di awur-awur cenah cai teh mun diamek-amekan pamajikanna teh. Ih si Dede meni bangorna kerana Kang. Emang kunaon kitu? Mas cai geura meni si di awur-awur geura ka. Nania ih menibrak teh. Yakeun bae atuh. Nya sih kemudian bae tapi nania meni tari rezeki ieu meni naon teh. Ya neuteun atuh ku akangnya. Ih meni sok naon teh ih. Isin kah? Si papa sok naon teh. Ari tandarnya bari luak liuk, bisa anu ngadengekeun mun lantaran Ardi sok melenteng ngari ngomong. Ardi di omongan kitu teh ngadon imut ngagelenyuk. Mah. Papa bieu ninggalian imah. Di mana, Pak? Itu di naon ngaranna teh? Di jalan Muhammad Ramdan.